Cuaca geus 2 poe mata karana angda hararaus hayang anu lalada saur ibu lina teh paiki sanagara nyamba rujakeun sana ibu lina tadi balanja ti si Mang sayur aya bonteng aya jambu aya bengkuang siap saur paiki teh kela urang kaluarkeun jurus tukang rujakna alas siap poho tuh teu ditilaman kumaha mun ruksak eta ge anyar kene granitna kumaha pamimun aya nu ruksak ke paiki jadi sasaran ku bulina diambekan tong salahnya paiki kieu oge pernah jualan rujak. Pokona mah paiki mah selama 12 tahun rumah tangga sareng ibu lina teh geus sagala dicobaan dagang peracian mah geus puguh geuningan da loba rupana. Dagang asakan pernah paiki mah cenah teu percaya paiki keun bae werek percaya teu percaya oge. Geus hayu ulah nguruskeun anu teu percayan ka paiki itu tinggal geus jadi bumbu rujakna. Seperti biasa paiki mah sancan ngagarwan batur tuku paiki kudu dicobaan heula tinggal menikot aduh nikmat kieu seger. Keur jalangar sirah jeung lalieur kieu teh ngadadak leungit ku rujak mah. Iwal ti jalangarku teu boga duit nu teu leungit-leungit mah heuheuy deudeuh. Cenah eta mah paiki atuh lain ku rujak cageurna oge iwal ti ku duit anu bareureum teu boga duit mah bakal cager geura. Geus hayu tuh urang ngariung sareng ibu lina sareng barudak ngarujakna biasa we da paiki mah teu aya di nu lain atuh ngarujakna ge. Bari sok gegebegan paiki sareng ibu lina mah pamimun nuju tuang bareng kieu teh sok sieun aya nu ka warung. Anu boga warung mah geuningan teu kaur nikmat sok aya we gogodana teh. Da bener we teu ngadaguan lila aya nu hayang kupat tahu sareng es campur. Nyantos we atuh paiki teh ngelehan wios bulina lah ku paiki di ladanganana alhamdulillah nya atuh kenging rezeki. Geus beres teh ngaladangan kupat tahu sareng es campur da ngaradak aya nu hayang martabak atuh paiki teh ngarujakna teh teu jadi deui. Matak anu gaduh warung mah hayang tuang nikmat sareng sasarengan teh sok hararese. Paling bisa babarengan tuang teh peuting atuh ai peuting paiki teh da sararieun hayu wae tuang peuting teh. Sieun kunaon sana paiki sieun burayut patuangan. Alhamdulillah tuh martabak paiki anu munuu teh tos janten. Hayu diararan tos jarajan martabak paiki anu munuu sareng menu anu sanesna dinten ayeuna orderan dugi jam 8 wengi.